mani nikmat dahar. Karuban arte eueuh teu kadek datang do ka kunaon. Teu bogan duit meureunana. Abah linanyakeun banar. Ieu teh mani nikmat dahar jeung asin kere jeung tahu. Nya kemplu atuh da. Ilah. Banar gitu mah ukur ngabobodo wungkul mere harapan wungkul. Urang teh lain ngomongkeun banar. Ieu teh urang teh keur dahar mani nikmat aya asin kere jeung tahu. Kemplu cek abah oge. Kemplu we. Di mana aya banar kemplu? Urang mah ieu teh mani nikmat, abong-abong geus lapar peujit murilit. Pencit. Moal make dipencit lah. Ngeunah ning ieu dahar jeung tahu oge make jeung make kudu mencit doma. Lain kitu abah. Ieu teh urang teh buhan geus murilit peujit teh jadi nikmat. Tadi sarapanana ukur ngadahar bihun. Ulang tahunnya dipencit teh. Raribut ulang tahun. Jelema bangsa urang mah make ulang tahun. Nu penting mah hirup ngajanglar we hirup, babari rezeki jauh balai kitu we. La ilaha illallah. Abah kan abah. Urang teh bakat ku nikmat dahar teh. Buhan geus murilit peujit. Pencit lebar lah ya ge ngeunah urang mah dahar jeung taun mah mencit doma jeung naon ulang tahun. Keun teh ulang tahun ge atulah. Sa duitna jamanna mah nu kakuna naon keur ieu meureunnan. Keur tiluhurna meureunnan keur aya diparake Geus mulus meunang doma. La ilaha illallah Gusti abah lin anu mencit doma lain. Tah we dahar dodol. Lain kala mencit doma tah aya dodol. Aya sistik. Heeh banarna tah adol. Aing mah di bawah ngobrol kieu di urang kalah. Ning aya dodol ieu teh euy. Ngeunah ya. Para lugu kita tadi abang tah dahar dodol. Dodol. Nikmat ya ka dia mah dahar teh. Sak tenajan jeung asin kere jeung tahu oge Gusti nikmat. Non poe Kemis. Gila kene ayeuna poe naon atuh nu rek nagih teh make jeung eta make poe Kemis. La ilaha illallah Gusti. Abah ulah sok eta ulah sok sakainget nganyuk teh. La ilaha illallah astagfirullah. Make jeung ribut bayareun non teh poe Kemis. Web teh teu unjak anyuk maneh teh. Abong ring. Cik abah. Teka cieu teh dodol, tanu kieu teh dodol. Nya atah adol ada banarna atuh da nu nelakeunana. Lain terek ngeunang duit. Tah, ieu. Ieu di bawah ngadongeng jeung semal balik jeung salila. Balik. Naon maneh mage jeung sok ngeleg gitu. Make ngalung-ngalung kieu make ngeleg lah. Secara rape teh lain aya ku nikmat dahar ampun.